rumahku mah harga jadi randa mah bebas mun. Ayo orang eksis deh jadi randa. Iya mau haredang teuing rek aya naon rek menang rezeki eloknya. Haredang asal kepanas awak teh. Kikit rumah tangga teh. Berhasil nyokot coba. Banyak kita nyokot encu, penjara. Susulan ku aing tahu. Saro, urang mari nganterkeun ieu ladang daunan, bersinar sirek ngilu moal. Kan nyaman kos kita. Mau balik-balik sebenarnya nyanyi. Aduh sebenarnya sarana. Nyanyi lah. Aku merindu. Ku yakin kau. Wih, asik pasti nage. Karena nu bintang 7 teh. Bisa orang mereka asup kan eta ke jadi penyanyi dan fokus sama irama. Alah barala ieu teh dapur teh. Boga parawan gegernya nanti dek sasapu-sasapu acan. Kan tunggu peduli. Neng. Nyai. Coba ka warung heula. Ieu ini pangmalikeun heula sotek. Neng. Nyai. Mana eta budak teh? Neng. Pangmalikeun heula sotek mi. Ieu geus tembus ieu ke dendai ge. Ongkot wae. Ka mana budak teh nya? Tadi teh pan di dinya. Ning eueuh. Neng. Ih. Budak teh ngana ulin jeung ulin. Main bal poena teh. Kasebeuhan sugan ulin teh. Neng. Mana itu budak teh atuh? Itu geuninganan mereka sekunti ayuna. Ih, ngakulin teh jeung ulin mane-mane. Hei. Ulin wae. Kajeuna teh paneng ulin meureun. Lain masa sapu barala itu imah. Atuh kumaha ge? Pan maneh teh geus gede meureun. Detik kene urang mah. Kudu diajar sasapu, maneh teh kudu caek sasapu buku piring. Ayeuna mi pangmalikeun heula itu. Malikeun naon? Pangmalikeun sotek. Imbung ah. Emang kunaon embung. Embung ah. Buruk nih geus nongtot ieu kedeung deui banjir. Tuh atuh mana duitna dieu? Make duit maneh heula anu kamari pamere ce edoh. Cemumun teh anu diberek kan kamari dibere meureun. Pan beak meureun. Dipake naon? Dipake ulin. Astagfirullahaladzim, dari maneh? Ih, anu budak teh nya ku bader-bader teuing boros maneh teh. Ulin ulah pake jajan wae. Atuh paneng jajan batu jarajan meureun. Kajen maneh mah ulah jajan tepokeun we. Imbung pokeun mah teh seubeuh pan jajan mah seubeuh. Lah menta tuh. Ulahan pan parlit komo si neneng mah. Si neneng heuh atuh si neneng mah da pelit. Buru pangmalikeun heula mi sotek ieu mah geus rek nongtot bae. Ih ka warung di itu tuh di iti. Ipan eueuh meureun duitna kumaha? Budak teh meni hese pake kambutuhna teh. Gedeng ya duitna. Buru ih, bau meureun. Bau. Aduh wae maneh beuki meureunana. Tukang buan. Gak sih bang. Kajet. Ya pangmalikeun heula meni sotek anu harga 1000 nya ulah leuwih. Kade samun leuwih. Pokona mah kembalianna kudu pas. Aing jajannya. Ih, tong jajan wae, kamari jajan wae, buru. Kabe warung di iti, buru. Aduh. Res budak teh di panen teh. Mun kos bapana, abong kene menang nyieun manehna. Ih, geuningan heugeuna ayeuna ieu pantesan si Nyai betah nya. Wihu. Sepertinya nyamuk. Kabeneran ya jambu sahanya. Berarti kan cileman eueuh nya.
Bodoh teng jambu sawai yang penting bisa ngarujak jeung si Narsi. Lumayan, teh kudu meuli. Assalamualaikum. Narsi. Assalamualaikum. Kemarananya? Narsi. Assalamualaikum. Si. Aduh, apa kasarawah? Gua kasarawah benernya. Ah, kayaknya balik di sore ah. Ini ada kasih edoh heula. Aing mah, aya berita halus ieu mah aing nyarita ka barudaknya. Masalah si Neneng, masalah teh belegug teh eta budak teh amit aing mah. Ah pokona mah aing hayang leupungan barudak lah, aing nyarita. Ah. Ih, si Mumun aing mah kebeneran aya. Ampun ah, mending kene aing nyarita si Mumun ah, buru ah. Itulah si Edo. Kebeneran si Edo. Edo. Sama tuh di mana Edo? Ragak dengan raga, ku beuki kana ragak teh. Geus Mumun ieu atuh potong urang potong. Ya euneuh nyeri. Pangurutkeun heula Mumun. makan gak ulah nalaktek. Laudan. Geus ayeuna mah nyirina tahan heula. Aing boga cerita jeung sia. Aya cerita sih, aing arek kajakan. Aing arek kajakan ieu. Ngarujak teh aing maling jambu. Ih, loba gini. Loba tuh kan. Aya geura naik duduk. Lain urang ge arek nyarita Mumun. Nyarita. Sok tuh. Ada urang ge rek nyarita Mumun ieu teh ieu. Kamari teh ieu. Aing caritaeun. Da boga carita naon? Si Neneng. Si Neneng. Heeh. Kunaon si Neneng? Mun pika sebeleun. Lumpatan wae, lumpatan wae. Ai si urang teh kecebur. Kecebur. Heuh kanu kotor. Si Neneng kecebur kena kocok. Heeh. Budak emang bangor gitu. Bener doh. Emang padur emang pigeleun atas si Neneng teh. Aduh. Kayak orang meuli itu. Kieu saya boga cabai teh jeung gula. Teu boga. Anu semua jambu. Tuh, bareureup. Ih, ai mana teh? lemah. Ih, kok jeung si Nyai eta tempo? Benar sih. Terus si Neneng ke si Nyai sarwana. Ai mana tarik ka mana ieu? Bengal pisan budak teh. Dek mah soptek. Terus mana sobtekna? Tutup warungna. Doh dia doh. Kan si Nyai arek meuli ieu. Meulina tadi teh? Sobtek. Oh, tah berhubung urang teu boga gula jeung cabe arek ngarujak, meni urang cokot wae moal nyahoan ieu budak leutik mah pasti diberekeun. Mana teh? Pajarek ngahareus atuh bener kadengin ku jelema. Kajin budak leutik ieu moal bebeja ieu. Ya, tadi Nyai. Nyai teh kan ulin wae. Coba tingali. Kotor doh. Kotor banget sinya. Kotor doh, kotor. Tuh mana Kotornya. Heeh. Kotor. Tuh, mie. Ih, di bawah sih. Ini jaganya kami. Anu dah. Dua, tiga, action. Sebenarnya kami. Tapi sebenarnya suaranya gak kedah. Satu, dua, tiga, action. Lu pang balik ke heula mie sobtek tadi tuh ka warung cek mau. Oh, waduh.
Action. Res budak tadi mana? Kos bapaknya, abok kena menangin mana nak? Ini yang kena ayo angkasan si nyai betah. Lain kita. Cut. Guys, Gagal nyambi. ayo sebentar. Sebentar kita jong aja sih mah. Emang nyolekat kan wirin. Iya arah dia tajam, berhubung setelah naik di heula jadi action. Tuh 2 3 action. Tiga action. Kalah. Kurang pas. Aman enggak? Ngarujak rapuh.